الصلاة والسلام عليك. Tapi dada dia, Masya Allah. Lamun iya roti anyar itu mah roti geus bulukan, bahkan geus bau. Eta lalu mudahna kanu bagus tak kanu bau. Mana sih itu ge? Dalam punya tuh, dia dari babak anyar kene. Tarak nangasakeun. Nu itu mah jadi bangke. Bangke lilin. Ruang liung depan kanu bau ya. Iya mah anyar kene daging hayam, daging kotor. Itu mah geus 2 minggu geus hejo belatungan. Eta lalu hejo mudahna kanu karak menangkasakeun apa kanu bau? Bau. Sajorok-jorok aing cebedul. Tebeuki aing mah kanu kitu, tapi dia hayangna kanu bau-bau bae. Waduh, akhirna eta lalu leumpah. Bari ceurik jeung anakna. Kumaha eta cerita lagi teh nyaho? Dan pernah lagi seorang lewat, coba lalu di rumah ini. Lempang eta laler, bari ngomong, kebaca laler. Nuhun Gusti, ati hirup dijieun laler hejo, sanajan beuki karena perkara anu bau. Tapi abdi syukur ka Gusti tibatan abdi hirup dijieun manusia nu telok daek ngaji. Berarti jelema bila ngaji pangkatna leuwih hina tibatan laler. Jangan main laler hajar ini. Atuh lamun dipikir kurang atuh heueuy. Endeu kumaha bener salat. Endeu kumaha nyaho kana perkara halal jeung haram. Lamun urang teu ngadegetan ahli-ahli ilmu anu nerangkeun tentang hukum-hukum agama, pomo di akhir zaman samodel kieu loba aliran anu teu pararuguh. Dengekeun urang mah ikuti kiai kampung. Eta nu bakal nyalametkeun urang. Ikuti kiai-kiai baheula nu ngajar parukunan. Mata kurang penting kalau baheula ngomongna parukunan. Nu mangga urang kudu ngaji parukunan. Lantaran hirup urang teu ngarukun. Bener. Supaya ngarukun. Abdi dijieun ulama usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sejak kaula sholat zuhur 4 rakaat madhep ka kiblat kontak karena Allah Ta'ala. Itu urang baheula. Iya urang lah tadi. Coba eta kadang-kadang lo bagus. Kalau urang teu bisa usoli acan. Ngalaudu asal kudu pake cepek asal beus bae. Eta ngalaudu sanajan kudu beus, henteu sembarangan ngusap, henteu sembarangan ngumbah, kudu jeung ilmuna. Mana mimitina nu kudu diusap? Di mana ngalaudu mimitina? Perintah agama teu sembarangan. Perintah Allah jeung Rasulna teu sembarangan. Para hadirin, maka kusabab sakitu hirup urang supaya karukun kudu daek ngaji rukun. Kantos. Hei, kaharte. Udah ngarukun di rumah. Ulah teu ngarukun. Hirup teu ngarukun teu beres. Ulah ning ku negara, ulah ning ku agama, ku negara bege teu beres teu ngarukun mah. Mantak sok aya RT rukun. Benar. RW rukun. Warga. RS rumah sakit kan? Jadi rukun tetangga kudu akur jeung tatang. Ulah sok hewa jeung tatangga. Ieu mah tatangga kudu meureun maneh nama
menang karena jadi buka hiji salah kita di mana mau kan ayo tetangga meureun ngintip bangsa kasih bukan santai di merah-merah ayo mah kemarin salah datang ke Jakarta gua jeruk 5 ya poin bagi 2 ya poin waduh kudu rukun jeung tetangga rukun jeung paduluran akur jeung tetangga sama pahit sama manis goreng-goreng buruk-buruk papajati goreng-goreng ke tetangga ur mun tetangga boga boga kasalahan ulah sok dibeja-bejakeun tutupan aing tetangga sorangan ulah diboreksel kan lamun urang ngagorengkeun pala hadirin kagorengan batur pala hadirin urusan ngagoreng batur lain urusan tersangkut paut jeung agama tapi ngadodog ngagoreng pribadi batur bisika sukeun engke kana man ayyara musliman bidambih lam yamut hatta mitlahu sahaja anu ngagoreng dulurna sorangan pala hadirin masyaallah tilu goreng ya batur conge hei, ini malah lain kan, tuh semua yang ngejusnya, udah gitu hati-hati aja nggak ada yang ngepet. Ceos, ini muat, petokis bebau. Antara lamun ayat di perkumpulan ayat muat, ulah sering tunjuk, ulah nak ketiru, ulah. Kita nak kepelan, ayat ngomong saulan ketua nanti, wayana ibu-ibu, ulah terus bau keong kedamang kuali. Ayah angin kepala ruku wayana urang sedot pabarengan supaya tidak tereh leungit ya bangsa urang sasedot saudara atuh leungit kan bawa menang di malaik kabeh dia gitu padat atau kemana tuh angin buah kemana yang lumpat tuh gitu dibuka dari pan angin beung kan baru udah sana terus para jamaah sadaya ternyata atau intina hirup teh mengemban amanah intina hirup teh ngalaksanakeun amanat ti Gusti Allah. Jelema ulah ngomong-ngomong hayang ka surga, dia hayang ka surga ulah ditanya kabeh hayang cara geureum. Jelema ulah ngomong-ngomong embung ka neraka, ulah ngomong-ngomong hayang ka surga. Ulah ngomong-ngomong begitu, laksanakan baik amanat di Allah Subhanahu. Drong blur bedor. Alhamdulillahirabbil. Enggak, geura salat heula. Amanat di Gusti Allah, ketika salat dohor apa rakaat. Tina agama. Masa jelema hayang ka surga, ulah ngomong-ngomong ka surga. Geura laksanakan baik perintah Allah amanah. Ulah ngomong-ngomong hayang buka minyak keletik. Atuh alam kalapa. Geus di ala kalapa, sarubat kutana. Putrik batokna, parut kalapana. Parat sipatina, godogeun palageun. Kana kekenteng, engke ge biting minyak. Ulah ngomong-ngomong hayang minyak usaha teu naon teu. Artin teu. Ulah ngomong-ngomong yang ke surga, sholat tebegi ngaji tedaik jeung tetangga teu akur. Di mana kamu usah? Para hadirin, nu makruh dipajo nu haram dilek-lek. Naudzubillah. Geus bae kita laksanakeun amanah. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Wallahu a'lam. Kata Allah pala hadirin sabada ngadamal makhlukna langit jeung sia-sina bumi pala hadirin gunung berikut manusia Allah pernah nawarkeun amanah. Pertama ku Allah ieu amanat ditawarkeun alas samawat ka langit. Allah ngit
naik dan menerima amanat di air. Nah Gusti, iya amanat ulama tafsir soal innal amanata hiya arkanul Islam. Saatnya nyana amanat katakan dalam arkanul Islam. Cek saware ulama sholat, cek saware ulama zakat, cek saware ulama puasa, cek saware ulama munggah haji, cek saware ulama mah sedekah, cek saware ulama mah ngadidik anak. Nah, iya amanat. Cek Allah ngir, daek nerima amanat di aing. Naon Gusti? Atuh itu tuh. Katakan rukun Islam belanan. Cek langit orang sanggup Gusti. Budak tekau bawa budak. Akhirnya langit tersanggup penerima amanat di Allah. Ditawarkan dari ku Allah ke bumi nih, daek penerima amanat di aing. Ma Gusti katakan rukun Islam. Tersanggup Gusti. Ditawarkan dari ke Allah ke hukum Gusti Allah. Ka gunung, jadi banyak gede. Daek tanda dia nerima amanat di aing. Nah Gusti katakan arkanul Islam. Fa abaina ayyah minnaha eta langit anu sakitu luasna bumi anu sakieu hegarna paladerin gunung anu sakitu luhur jeung gedena fa abaina ayyah minnaha tewanian nolak kana amanat di Gusti Allah. Paladerin wa asfaqna minha bahkan sieun jasa narima amanat di Gusti Allah. Akhirna ku Gusti Allah ditawarkeun ka ka manusia ialah Adam alaihis. Nah, Allah dan daek teh narima amanat ti aing. Kumaha kitu Gusti? Lamun jelema daek ibadah takwa ka aing surga bagianana, namun jalma neraka bagianana. Engke jaga tembong ka dan aing cek Allah. Jelema dikasurgakeun ku aing lantaran para hadirin wal hadirat maka dikasubahkan Gusti Allah ku rahmatna Allah. Jelema dikanarakakeun ku Allah ku adilna Allah. Jelema ka surga ku rahmatna Allah, jelema asup ka neraka ku adilna Gusti Allah. Sok pilih urang dia hayang ka surga apa yang neraka. Tuh bacakeun jawabanna. Ulah ngomong-ngomong hayang ka surga, teteh nu bener teh salatna. Salatna nu bener, maca Qur'ana rada daek, maca sholawatna lumayan, imam maca sholawat aya petir doang. Belijat Allah masalah pada Allah. Maca Qur'an urang mah kadang-kadang tahlilan doang. Padahal ieu di bulan Muharram, waduh, bulan pembersihan hati. Bulan anu dimuliakan ku Allah, ieu teh bulan tahun baru Islam. Coba atuh urang eusi ku ibadah ka Gusti Allah. Lobakeun maraca kulhu di bulan Muharram, bahkan urang kama tadi tiata bagus mah tanggal 10 Muharram, ulah 10 Asyura nyebutna. Raden, macam yang 10 Asyura, 10 eta 10 Asyura 10 keneh kan bahasa Arab. Ieu mah 10 Asyura. Mereka itu lawang bab. Lawang eta bab eta Jabal Gunung tadi itu. Eta beturunjeun tundun ram datake ganda. Udah diteruskeun teh kata main teruskeun banyak. Datang gila laki izin ngomong benar. Tundun rambutan jatake. Aku nggak bisa gitu. Terus diterima ku Nabi Allah Adam amanat di Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi manusia dikasurgakeun ku rahmatna Allah. Manusia diasupkeun ka neraka ku adilna Allah. Cek Allah teh tembong ge keadilan aing sabab loba makhluk aing nyangka teu adil. Nyangka macem-macem dan lain sebagainya. Susuganan be geus rada kajauh mah aya tanu ieu itu jeung sagamana. Ya, Bu, Pak.
Terus diterima ku Nabi Adam eta amanat diterima. Tak urang teh aya amanat salat. Salat amanat di Allah, perintah. Wayana ketika datang waktu salat ulah ngaredul, ieu dihitannya ieu soe bulajan anak teh rek ngalaksanakeun ibadah sok ieu jantarana. Ini udah kadang-kadang bener. Padahal dina sholat hayang naon dangu perkara urusan dunia akhirat hayang sholat. Rabbi firli war ini wa'bu kumata kubrik dalam perkara kita sholat. Rabbi firli Gusti muga-muga Gusti ngahampura karena dosaan rumah saja lo pada dosa atau orang udah di sini dosa di sana tiap harinya tiada hari tanpa udah tuh para hadirin iya sholat ya para hadirin padahal sholat kuntik Rabbi firli mugi-mugi Gusti ngampura kana dosa abdi warhamni mugi-mugi Gusti minta welasan wajuburni moga-moga Gusti tutupan kada kasusahan ya Allah kubus ya Allah salami muzupai ya mendimun bebenangan ya Allah pukul ima temenan memang maghrib datang jam subuh laju molor bebenangan nanti ya Allah. Namun di Jawa Tengah ayah Sunan Kalijaga ya Allah salahnya pun sudah jaga kali ya Allah. Warfa'ni moga-moga Gusti ngangkat derajat coba kita sholat pahala ada itu nak warzuqni ya Allah tuh ada warzuqni rodiah menanya obat warzuqni Gusti moga-moga ya Allah yang duit ya Allah duit ya Allah anak 15 wali kerana duit ya Allah salah kita usaha ya Allah duit ya Allah imam ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit warzuq wah ini moga-moga Gusti maparenan dituduh ke abdi ngenahan perkara Gusti tuduhkan ke Gusti Allah mah bakal sukses bakal bener atau wah ini wa'afini mugi-mugi Gusti api nyagirkeun kana awak abdi coba eta hayang cager teh hayang cager teh salat nu tukang salat awak ngejalingeun cager bebentar ruhai sanajan teh make bedak nah salat kana cai wudu iya mampu ai banget bedakan ai baheung hideung tapi dalam mana tukang wudu bakal muncar cahayana para hadirin oh mau tukang dawa wudu mah tuh waktu muga Gusti ngapura tina segala kesalahan abdi eta da salatnya kumplit mantap eta salat lugoh menurut lugoh bimakna doa atau benar udah ngadoa ya Allah kurang kumaha iya cek saware ulama ya amanat salat ya di andalan kita lagi salat mantap ibu jangan minantu nu bari salat anak-anak urang kita bisa salat ya Allah kumaha kita zaman salat beu kauntungan anak gede nu sok salat kamu kan gue jemput bapak ulah lalawara
maka ibadah paling sangat sholat. Tadi sholat pak, yang paling sangat sebelum ini sholat subuh sangat. Sholat subuh sangat. Terus sholat duhur sangat terus. Asar sangat. Wow. Sugan ya yang orang Pamuaran apa orang dia Pak Murti. Sugan orang Pamuaran ya anu kieu ya. Tu salat tinggalkeun. Salat tu hampir sawaktu, salat sapoe diri sana itu. Tahajud bisa bertimpat batuk ongkot. Aya nu kitu. Aya bisa balik, nah tahajud bisa kali diri sana itu dilong. Artinya orang macam jauh. Kalau hati dengan Allah, kamu kan begitu. Jika kabbarul abdu sholat, di mana-mana hiji hamba takbiratul ihram. Sekibut dia usolli farqad dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Ada alilai ta'ala Allahu akbar. Lumayan. Yaqulullah lil malaikah. Eta Allah ngomong kepada malaikat. Malaikat, cokot dosana iya hamba aing kabeh hatta ya'budani qahiran. Sehingga ieu jalma nu salat yang hareup ka aing cek Allah bersih awakna tina najis jeung dosa. Coba dosana kabeh. Eta dosana apa? Wih, dialaan gua dicoplokan kecuali buka hutang. Jadi orang betul baik, kayak di dalam buka hutang sholat tunai yang curi. Betul. Ayo buka hutang boleh dibayar. Benar. Mata dengarkan, ayo buka hutang jangan bayar. Cuma boleh corona gitu angin. Ari kasih eta warung leutik ngahutang, ayo ke Alfa kontan. Dasar batur modal leutik dihutangan ku si eta 13 poin. Pisan geus geus teu kahutang deui bae, aku dibedil nu kitu. Nih, awas ya. Mun kurang mau ka hutang, gagasan teu bayar. Ulah kan lamun teh dengan kangen teh sampai bisa tahu. Mun isin sorangan teh liwat teu teu tinggalan dinya. Jadi saya eta, baju ondan nang dia, mau tempat dari daerah ke main pun mereka itu tukang marung ke hutan. Itu bisa ditanya, benar, benar. Nu ada lamun orang boga hutang, padahal ayah jeung bayar hutangna, ngengka, bakal diberi musibah ku Allah eta hutang moal kabayaran. Nauzubillah. Mereka bapak. Atau imapan lain ayo ke warung eta ngahutang ada batu warung leutik dagang sarinya kena ke 10 sabun opan gula 5 bari ala lancur dagang terasi dagang tomat dan cabe ayo setengah kilo emas buruk saparo dagang uyah asin di cabe dagang gula amis deh kamu. Ibu pak, dasar warung nanti. Ayo dihutang kurang. Ayo ke warung si anu kontang. Ayo ke dia nggak hutang. Awas ibu. Tapi lamun kurang, mau ke hutang langsung bayar ke milik. Assalamualaikum. Ayo ke sarna. Nah ayah. Pukul cina icot. Ayah deh. Ada anak teh, aku minta untuk KPP, masya Allah, ayo mana bapak nak ulang datang, pasar ini di Jakarta kamu. Orang tu menjelang bimbel lah nanti bawa keperluan sekarang 250.000, oh iya, jangan main bulan ini main pasar ini dia datang lagi dia kebayar, oh dibuatkan, juga itu baik, dan 20 datang sana. Saya kembali urusan beres mah tapi tinggal duit itu. Sabar, 250.000. Sudah bayarkan. Assalamualaikum. Salam. Ke sana. Wajah, sudah enak. Anak
gunungnya mata seperti juga milik pula kasar min datang bebenangan mana enak ini datang kulen alhamdulillah ya tak boleh bayar ada cocok baik sih kayak ikan logama ini emang pulang bisa kepake dibayar ya. Alhamdulillah menang sabulan sarmin ke Jakarta deh. Assalamualaikum. Unsalang ay kasarna. Tunggu air nanti ada biasa kan. Oh, sekarang ini nak ini balik merah 160. Ya tujuan sampai di sini dorong sudah bagi ayah itu. Ayah marah sekali sama dia, mama mau langsung bayar baik secara sini. Maaf tertonton dia. Saya memilih di Amerika. Kata mah sebenarnya. Oh ada si Momo no. Hah? Lu aja. Oh Momo di situ, Momo di Jerman ya. Nah, tenang kan ngomongnya. Kan kan ngomong babakar mah. Nah, awas ya. Geus ieu cek sawara deui mah salat, geus aya anak ibu na salat bapana. Ketika salat dicopot dosana. Sat. Paladri. Ya Allah, barang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek malaikat. Nuhi duha. Gusti apakah balik deui dosana? Cek Allah. Ulah demi kemuliaan aing lantaran sieun geus ibadah ka aing maka dihampura poe sakabeh dosa-dosana. Nah, iya, sesuai dengan sholatnya. Salaki kita sholat kita teh. Kudu gablek pol, kudu gablek kais, tereh mon. Sholat kamas. Ayat ya pemajikan begitu di dia. Awas sih, kan awas. Ya Allah, ini mah pemajikan begitu dan kemarin tasalak ya Allah. Oh potongan menurut dia. Nah, cek saware deui, mah ieu amanat anak titipan di Gusti. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala geus marentakeun ka urang kita nyampikeun amanat-amanat ka keluargana, ka pamajikanana, terus ka anak-anak jeung ka incu-incuna. Tah makana eta urang salaki wayahna lantaran tugas kepala rumah tangga kudu ngarti ilmu agama setik mah, kudu nyaho kana akhlak, kudu nyaho kana adat, kudu nyaho kana tata krama, kudu nyaho kana sopan santun ibadah ke Allah, sopan santun jeung kepada manusia. Mah ya amanat Gusti Allah. Mantap anak amanat ketika anak kurang amanat dilaksanakan di Gusti Allah. Pertama anak kudu ilmuwan. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Anu pertama manusia kudu ma'rifatillah ka Allah Subhanahu wa taala. Tetegeun dina hati urang keimanan jeung kamarifatan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kolot geus kitu ngalaksanakeun amanat di Gusti Allah. Tah eta geus gede teh tadi parentah salat umuran 7 tahun, sadajan anak ucol limpar ke juhri. Misalkan bisa dia geus teuing. Mungkin Allah Akbar, sami Allahu man hamidah, bisa peta kene. Terus teh Allahu Akbar itu. Terus karena dia tikene dia. Woi, cina aya oya ini yang poin dicoyok dia oyan. Aya orang ngalian. Buyuna poin dicoyok dia oyan, dicolok teh poin lololan. Terus teh. Sadajan teu pasehat. Pala hati
Ketika anak diperintah sholat umur 7 tahun, maka gugur dosa indung bapana. Sunnah kan diperintah. Ketika umur 10 tahun wajib digebuk. Para hadirin, lamun teu marentah maka indung bapana ada rakaan. Nah iya punya mata kaitan anak jeung indung bapak teh rapat biasa. Geus eta anak urang teh Bu, kulantaran amanat. Supaya ieu amanat teh endah, maka anterkeun ku urang ka tempat ahli ilmu, datangkeun ku urang teh ka tempat pengajian ka ustad anu marakan anu magahan nu ngawurukan alif-alif. Itu datang ke dinya tah geus boga ilmu agama mah hok bae nek jadi camat hok, nek jadi bupati monggo, nek jadi camat lurah silakan, nek jadi pengusaha boleh. Jadi sana kita bagi tugas. Dia mau jadi kiai kabeh, rumah santri mau jadi kiai kabeh, nu sekolah mau jadi pejabat kabeh. Benar? Nya. Namakan aya geus aya ilmu agama, geus aya salat, geus aya ilmu salatna, geus aya rukun wuduna dina hatena, geus aya keimanan sifat 20na, hop dan jalina naon ge sebab urusana ibadah mah kabeh kewajiban masing. Awas di anak ulah dibobodoh kurang mantaroka waladahu jahilan kana kullu tambin amidahu alaih. Sahajal ma anu boga anakna bodoh urusan ilmu agamana sehingga teu ngarti bab salat, teu ngarti rukun wudu, teu ngarti sifat 20 para hadirin yang saja pada nyaho laju anakna teh berbuat dosa, anakna judi, anakna gapleh, anakna zina dan lain sebagainya. Masya Allah, karena kullu dambin amilau alaih, maka perkara anu goreng dilaksanakan ku anak, maka bakal ngalir ka indung bapana dosana. Naudzubillah ini indung bapana jeung aya keneh atuh ngalir ka bapak kolot tah ditu. Bapak kolot itu teh nyaho naon? Beak digebugan malaikat, bapak kupis dalam kubur. Gara-gara incu gapleh banget. Nah, kesuaian anak urang di akhir zaman model kieu jaga ke urang persatuan dan kesatuan, ikuti kiai lembur, ikuti kiai kampung, nggak serang ikuti baik kiai kampung, ikuti kiai lembur. Dia boleh loba aliran teparuguh, ngomong nama ahli sunnah wal jamaah, si mereka ahli gabah wal sasalah. Aku wal sasalah. Padahal mah gua ahli salah wal jamaah. Maka nu ada di tiap kalangan anak. Nu ada yang pasarna ke anak. Para hadirin, ulah kabita kadang-kadang ku gedungna, ulah kabita ku anuna. Antak tuh santri mah bale rombeng. Nu baheula bae. Sabenerna mah balena mah bagus, ngan lamun teu pas aku semujan bilikna eueuh. Dicopotan aja ku budak sampai bolong sampai hulu kebong. Iya. Tanya anak kurangnya soalnya anak kurang ya supaya anak kurang teh ngerti ilmu agama lumayan ada ngerti ilmu agama mah bisa maca Quran beri rampa-rampa ya indung bapak namaon bisa diajikeun kumanehna beri ngeureuyeuh ge bener ya Allah batur mah belum tentu daek hilang leuh mun kiai di zaman nu saleh boga amal anu saleh batur harayan tahlil minimal nu boga dunia rame nyolatkeunana ya lumayan sukeun udah gede benar barang di dalam weh gimana mah teu tingkat mobilnya 18 waduh barang di dalam aku 15.000 takut itu gimana ya aita mah urang geus boga ilmu agama hok dari dalam ge tercipta waladun saleh anak anu soleh tidak identik dengan ustaz jeung kiai. Para hadirin jadi pedagangna soleh ngeunaheun, jadi pejabatna soleh ngeunaheun, jadi bidanna solihan ngeunaheun benar. Jadi patanina soleh ngeunaheun ka urang para hadirin ketika soleh mah ngaran soleh al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad jalma nu bisa nasarkeun hakna ka Allah jeung hakna ka papada. Moga-moga anak urang sing jadikeun anak anu saleh tur solehah. Amin ya rabbal. Berbuat kebagusan komo di bulan Muharram, sedekah ka yatim piatu mun mampu. Saha jalma anu ngusap yatim di 10 Muharram
Ya Allah, seselai rambut bakal diangkat derajat peladir ketinggal manusia. Mata lamun panggijang yatim peladirin bulan Muharram dari duit 10.000 supaya kau usah gesak sudah kurang kelang gitu. Mereka cakal kabeh kurang. Ulah karoret umat Islam, yatim piatu perhatikan. Sarua eta ge amanat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rabbana Karim, euy. Tadi kula mengeletikan jam 10 geus. Jam 10 berang dia tadi ngayakeun ka yatim piatu. Sabada ti balai desa cekuring ka lurah ka imah kula. Biasana teh sok 50 ngayakeun 50 terah sampai kene balik di Mekah teu ngayakeun. Ngan geura lurah bae. Di balai desa dua rintakan, di balai desa ka imah kuring panen ka yatim. Sapoe kuat obat amplop menanna. Rabbana Karim. Berbagi. Saka mampu urang, ibu boga duit, yatim nang misalkan aya 50, boga duit na 50, boga duit na misalkan nanon ngarana 500.000, dikeun 10.000 sewa. Gitu atuh. Ya Allah, hadirin, tadi mah budak leutik deui, gawawak. Pada bakal turun nang duit dibagi ke pula. Wah, tetep leutik. Sekarang nanti mau nonton jaringan tadi pada duit gua Abah Haji kukulah tadi pada duit jalan yatim ya tuh jarum menang duit jarum tiap baju masuk gede baik sok baru baik masuk Soekarno tahun kemarin ke Soekarno itu Soekarno tuh ada yang mau tadi bere itu mah cek indungna yatim itu mah cek teu boga bapak pan bapak mah aceng mah kan bapak pun naon bapak teu geura pae pun bapak mengenal yang menang duit tiap hari ini goblok tanah itu kurang karunya baik itu sebenarnya pula jadi nuna aku nun baginya anak narewas mungkin dia tahu harap cerita dirinya iya dari itu nah lalu disini poin dirinya gitu perhatikan babir miskin yatim piatu kewajiban orang guna orang kadang-kadang tidak peduli coba satu kali minimal insya mudah-mudahan anak orang saleh tur soleh amin jadi kita ucapkan langkah sing jadi amalan soleh sing akur jeung tetangga akur jeung paduluran insyaallah ketika akur jeung tetangga akur jeung paduluran insyaallah hidup urang bakal maslahat di dunia wa dunya wal akhirat sakitu nu kapihatur mugi aya manfaatna terus hidayah taufik Gusti Allah lepatlah kepaduan kuring al-fakir Haji Jamaludin billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng, 2.000-an neng. Saya mau. Ini 6.000. 5.000. Udah.